Pokoknya mah aing mah moal eleh pokeun we teh budak dua nang tangan ka aing can nyahoon aing sok main menyan di belakang. Dah. Siga-siga nama belah dieu ieu jelemana ieu sok main. Kebeneran euy, ulam pun tiba, cuk pun tiba. Ieu siga nama ieu jelema pinter. Mama kayak kendo, bersila, aya baskom, sip, pasti jelema ieu. Sampurkeun ku aing aing naon siga we atuh. Mangga. Pak, aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Bapak. Kan Bapak euy. Nuju nih saya di dia di payun ye. Kebeneran ieu. Pak, duh abdi teh gaduh rerencangan. Mohon. Kenalan. Ya. Awal tulis, Pak, kata duren montong mah lewat pokona mah. Iya. Abdi teh di saingan. Sareng rerencangan. Tulisna eta bintang bener. Namina teh Ningsi. Namina Ningsi. Kira-kira Bapak biasa apa henteu yeuh? Mungkin orang tingali tiasa sih, nyake orang tingali heula, ku Abah, pamit namanya. Bener, Bah, bener. Ya. Bener alhamdulillah. Sok atuh mangga. Kumahakeun, Bah, ku Abah menurut Abah. Abah. Orang ieu na Abahnya cainya. Bener mau kembang si Abah. Orang yakin. ieu orang tingali ku Abah ye. Bener, Bah, sok mangga, Bah. Endem ku Abah. Ujang teh bogoh ka hiji awewe. Nuhun, Bah. Nuhun. Tuh, katingali ku Abah. Bener, Bah. Gulis atuh ieu mah. Parawan desa. Eta mah. Bener, Bah. Aduh, eta irungna mancung. Aduh, pakai kerudung hidung, pakai samping. Wah, ieu mah cocok ujang-ujang ieu mah ye. Eta mah. Maksud ujang teh ieu hayang kumaha ieu. Pokona mah hayang jadi istri abdi we, hayang jadi bojo abdi. Tiasa. Terus bebaturan abdi teh kan keur saingan oge yo. Ya. Supaya lewat we. Budak dua eta teh supaya ku benang abdi. ujang lah meureun gitu. Gitu. Tiasa aja. Mun. Alhamdulillah. Kedah kumaha Pak tah abdi teh? Aya gaduh kayak orang canak di Abah mah. Gaduh ilmuna. Aya gitu. Kayak ku Abah pami bade uwi di titipan. Alhamdulillah alamin. Naon tah Bah? Aya di Abah aya. Bah. Iya. Hayang buru-buru abdi mah euy geus teu. Ieu mah. Jadi rebutan bener geulis awalena tuh. Aduh, kayak ku Abah dibere dah ubar ieu nya jang. Mun. Urang canak heula geura urang ieu kedap. Alhamdulillah. Duh, alhamdulillah euy. Udah we atuh mujarab. Bener euy bisa ketempuh ieu cai. Bisa dipakai si beungeut ieu teh nya. Asli bener cai ieu mah. Asli bener cai euy. Wah, bener berarti. Wah, si Abah aya di sini. Ieu emparan teh ka awewe nu geulis mah. Naon eta Bah? Ieu teh jimat di Abah ke canak euy, ieu teh sing biasa jadi calon kabogoh lah ieu. Coba hayang nepu Bah. Mang. Asli ieu Bah. Asli atuh. Bener ieu. Nya. Liur Bah, bangga euy. Aduh, Bang. Tapi engke ka abuan mah jadi seungit eta teh. Jadi ka ujang teh jadi katinggalina teh Di kudu dikumahakeun Bah, dilewekeun, ditapokeun. Entong ieu mah. Kumaha? Canak uih wae ke. Kopo abdi. Di ditu. Terus dianggo wae ieu mah, dipakai. Dipakekeun. Jadi kongkorong gitu. Kongkorongkeun nyata gitu. Aduh. Poseng nangon doma Bah uing euy. Atukeun bae yang penting mujarab. Namanya tapi sakti Bah. Sakti, cobaan we ke cobaannya. Bener Bah. Maakeun ku Abahnya. Pasti ku Abah doakeun pisan. Jampe mujarab yo. Abah Jampena naon Bah, jampena? Jampena gampang. Kumaha tah? Coba kumaha? Kasihan. Satu tahun sabar mentek edan. Ulas muka asing asik ka badan ujang sorangan. Amin bener jampena eta. Sip Bah, sip. Nyantos atuh Bah. Deui teh abdi teh arek ngagadekeun heula. Kui tadi na. Dengan berhubung ka pangijeng eta awewe aduh. Tika poho kui bangke, cau bangke, jadi pararowe. Gara-gara eta awewe meureunnya. Eta awewe teh jantan rebutan meureun. Mudah-mudahan atuh ku ujang lah sing
Benang eta awewe teh ku abang geus dibere jampena, dibere jimatna lah Amin, gitu. amin, amin. Ngantos abdi bade pamit heula atuh nya. Oh, muhun, muhun, Pantunten muhun. ieu sanes kirang sono nya. Oh nya atuh. Tapi asli cai, Bah. Asli muhun. Bener asli euy, heuh. Ngantos atuh Bah nya. Jampe Abah. Arep pamit lah Bah nya. Oh, muhun atuh nya. Atuh muhun Bah nya. Sing Ieu aya ieu jang Abah ieu. Tuh. Iya, tekedah atuh itu gerak iya sok naon teh gerak atuh nuhun Abah dipasakan nya muhun Atuh nuhun Bah. ya sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi Aing wabarakatuh bener ieu mah mun jampe di si Abah. Rade euy. Duh. Assalamualaikum, Mbah. waalaikumsalam mangga kalebet jang Kumaha Mbah sehat, Mbah? alhamdulillah sehat ya Abah keur niis we ieu dia ah Ujang teh nu di mana kitu kawit? Abdi teh di desa sabelah, Mbah. Oh, mun pantesan jarang katingali gitu. Nya abdi ka dieu teh bade priyogi ieu, Mbah. Abdi kasep ka Oh, ieu kawewe desa, Mbah. Oh, maksudnya yang minta iyalah sakadiknya mah jang ubaran modelnya. Nah, gitu. Oh, mun biasa. Tos kelepek-kelepek Mbah ka. Oh, tos kelepek-kelepek. Mun. Tak abdi teh gaduh rencangan Dua nya. Nyata budak dua eta teh hayang kasih ningsih eta, Mbah. Oh, jadi rebutan mun eta eta tanya jadi Abdi rebutan. pusing, kadi-kadi tuh tadi kuat bebelaan hujanan, Oh, dengan iya. alamat Abah. Abdi kadi teh hayang menang jampe anu Oh, aneh-aneh biasa. Biasa di aya di Abah. Siga ngupet hayam si awet teh. Abdi ka dieu aweuna milu, abdi ka dieu Oh, milu. nya aya eta Cuma jimat. siga berdoa-doa kieu tah si Nengsi teh ku abdi. Kumaha tah, Bah? Aya jampena di Abah, jampena jimatna aya di Aya. Abah nya. Pokona budak dua. Pastilah. Jeung aing si hayo. Pade papaten Bah. Pasti benang. Benang. Benang ujang lah eta. Heeh. Abdi ge tadi teh tos panen heula kacang, Bah. Oh nya. Sampai Coba Abah ningali heula ieu aweuna. Da Abah mah sok tiasa sakedik ningali sok gitu. mangga, Bah. Tinggalin cainya. Abah. Tuh, aya. Atuh ieu mah geulis aweuna oge geuning, irungna mancung. Oh, mun tah eta Bah, Nya, sareng make kerudung hidungnya. Nya, Oh, eta. samping. Nya, Oh, bumina panggung. nya bumi panggung. Oh, nya eta. Oh, ku Salah katingali deui, pantesan atuh ieu mah jadi rebutan awewe teh ieu. Nya mun eta Bah. Oh, ujang teh bogo Nya ka eta we. kasih ningsi eta teh. Biasa di ieu ku Abah. Ngan abdi sok sieun kasienan kapiheulaan ku budak dua, Bah. Tadi ge aya nu datang. Aya. Abah teh heeh, nyuntin ku Abah teh dibere nu palsu tadi mah. palsu? Heeh. Ah, berarti Abah Da mereka- kurang syaratna tadi mah, Oh. kudu mah. Jadi Kajian Bah budak dua eta mah tong dipikirkeun, yang penting sing paten ka abdi mah. ku Abah tadi mah nu palsu gitu anu asina mah aya itu tah. Nu asli pasti nu paten, Pasti nu beunang ku ujang, ujang nu geura. manjur, nu pokona mah siga ngukut ayam beunang di gege si Ningsina. Oh, siap aya di Abah. Aya, siap. heeh. Oh, mediana media naon, Bah? Mediana dina bentuk ieu kalung. Kalung. Kayak kok. Pemakaiannya kumaha Bah dipake kah, dikalungkeun, apakah di kantongan, Ya. apa ditunda di bumina? Eta mah simpen di bumina, tunda di bumina wae eta mah. Oh, simpen. Oh, simpen di bumina. Terus engke ku ujang mah ameng ka itu si bumi awewe Ya. gadis eta. Nah. Ke ku Abah di pasian mantrana. Ya siap. Oh, aya nya. Ya gitu ya Pak, abdi mah bisa lami-lami. Oh, engke urang canak heula eta nang ku Abah urang canak lah kedapnya. Ya, Sok ujang bari ngaleut, Jang. ya mangga Bah. Itu lah budak dua. Kadi ya tadi. Pasti diberi nu palsu. Aing nu paling paten ya. Di Abah mah ieu Bang. Cimat awewe cabe, ieu teh. Bah. Muhun di Abah mah beda jeung lain Beda jeung dina. lain? Heeh, Abah Oh, Bah, ieu mah. cabe dua teh berarti sepesa-pasang. Ieu teh cabe teh ku Abah entos na ngajampe. Oh, ngajampe. Oh, ku Abah teh tos jampe ku sabara ieu lah gitu teh nya. Tah ieu teh dua kieu teh sepesa-pasang, Bah. Sapasang eta teh janten sajodo kina. Sajodo. Oh, ini Abdi ka dieu, ieu ge milu ka dieu. tah kitu. Muhun.
tangkin mah ieu. Ieu mah cacanak we popeskeun ieu mah simpen di bumi. Simpen di bumi. Ieu mah kasih gadis eta teh oleskeun tan eta tan ieu tah. Heeh. Poelkeun we kitu gitu. Kita ngudag lah bisa ka ujang eta teh. Dah berhubung waktu na ieu geus mepet, Bah. Abdi mah bisa tiasa lami-lami. Sok sieun kapilar budak tua itu, Bah. Oh iya, atuh mudah-mudahan eta jadi beurang ku ujang gitu kapilar. Nah, ieu ku abdi dirawatan heula, Bah. Semun canak eta mah sok ujang eta mah. Bah, abdi ya gaduh tadi terus panen kacang. Atuh Kacang yos, kacang. udah mau ulah ngarepotin kamu meger itu, geranya biasa mun. masihan ageng. Nya ye katampi pisan tuh nya sing mujarab eta jimat ya abah teh nya mun ye pesakan ya turun katampi. Ya, banyak sekali deh. Oh nya mun. Abdi bade mulih heula. Oh nya mangga. Alhamdulillah geuning tadi di tiluan teh ka odi digawean. Urang hitung coba menang baraha ya. 100, 150, 170, 185. Alhamdulillah geuning tuh di mana we rezeki mah geus ngagawean eta tiluan teh gitu. Mudah-mudahan ya artosna ku abdi simpen deui yang geus katampi ya. Mapai jalana satapak ngajuk jeruk hiji lembur demi neng ningsi akang rela huhujanan. Aduh, jampe di dukun tadi teh salah mah tadi alun we. Siap. Siap anjir. Nah, kebenaran aya jelema na. Assalamualaikum gelis. Waalaikumsalam. Aduh, gimana kabarna Neng? Alhamdulillah cager. Neng, bade naros ye. Serius. Naros naon, A? Neng teh kos bintang. Tahu nggak perbedaan Neng jeung bintang? Terang. Bintang mah bersinarnya di langit, kalau Neng mah selalu bersinar di hati A. Maaf, A. Soalna kan Neng tong bobogohan heula ku Abah. Neng, please terima Akang. Akang mah kieu oge calon Neng. Teu bisa, Kang. Teu bisa. Atuh Neng, urang teh kieu ge calon Neng, calon artis. Teu bisa, A. Teu bisa. Banget dah. Pulang. Mana nih sih? Akang rela-rela datang ke dukun. Pinjam pula, ada duit kata tangga nih. Kudu digantian. Dukun teh tebaleng. Mere cabe buat semua diharumkeun hiji, dikalungkeun hiji. Tapi lumayan dengan goreng dog hiji gitu. Coba jangan. Aing mah nyampe ngabangi barudak kesengkeurkeun meureun. Dukun gebleg. Bro, mana ya boga kembang alus nih? Nang di mana? Menang menta di tetangga. Oh, nang tetangga. Aing jadi inget, Bro. Kan aing kaman geus kenalan teh jeung harim si Ningsih. Masih geus boga respon can. Aya ka aing mah. Saya Aya. aing yakin sama aing geus yakin. Aduh, aku leuleus dah, leuleus aing mah. Aduh. Sok naon? Aing ditolak ku si Ningsih. Sia cek aing moal menang ngelawan aing mah. Pas aing geus ngomong. Siapa ngaledek aing keur patah hati. Hati aing hancur. Tempo atuh gerak kokodoro mehun muni pos tugar laja kitu ge atuh moal ditarima. Aing Bisa ge ulah pede. aing mah boga Aing dua respon. pokona mah aing boga sesuatu anu Ratu sia teh sebagai bebatuan aing ngadukung ka aing. kapiran. Ningsih. Oh dah, negeri ngopi dah. Oh, Kapiran. Ningsih. Percuma geus.
stres ayeuna mah tong di pikiran. Tapi hati Geus, aing dengan ngopi. hancur jeung bubuk kosa geleng belong. Engke urang jeung bubur, udek dipang marudkeun ka lapana, tenang we pokona mah. Aduh aing mah. Hei. Kieu di ngrasana patah hati teh aduh aing mah. Udah. Oh, sing eling. Geus udah aing nyerah dah aing menang ke sini sih nyerah. Oh, kapiran Bagian aing sia aing mah. Tentang nyerah sebelum berperang. Oh, siap. Bercerai kita satu. Aing ngopi lah aing. Waduh, sampe kudu hayang pipilun ngopi heuh gae lah, aing mah karunya sia lah. Ya ditolak kayak Enggak segala ada geus Sedih. Nyanggeus, aing mah. udah dah. Aing mah aya keperluan kita geus boga janji. Deka sabenerna mah teh tadi teh heungan da. Kumaha nya? Nya geus we dah ayeuna mah kieu deka arek mangkat heula heuh. Gaya lah masih lah Balik heula heuh. Pan bagian sia ayeuna jadwal ngapel siding sih buktikeun ku sia. Tempokeun we dengekeun Guru, kabar kok aing beritana daguan di dieu. Daguan di dia aing ngopi tah. Guru, Tempokeun kabar beritana pokona mah sararea teu percaya ka aing. hancur hati aing hancur. Aduh aing. Ngopi. Ningsih. Saya nyaho Oh, kebon anu di belah wetan. Geus dijual ka dewe kamari di si Kosim, manehna pasti bogoheun ka aing. Aing pan boga modal meureunan jadina. Tenang we. Leset aing. Sia mah. Awas ya. Ke aing yo. Mun cara balik mewe kos aing. Era tah kubu kondrong. Moalah. Tenang we nempokeun. Korek aing leungit deui wae euy. Aing Korek atuh, Bro. Ieu mah nya hudutna, nya kopina. Dibeli kudek engke pabrik korek. aduh aing ningsih. Ngomong jual kebon, mau amu. Aing geus ngarep-ngarep Pokoknya aing. bawa. Body kos duren montong. Lah, si aing eta mah galau we eta kebon tadi gitu-gitu. Geus, Bro. Dek teh heula. Oh. Doakeun dewek. Awas ya balik lewe. Era tak kubu kondrong. Sia balik lewe bu, Ngeuh. aing dibotakan sih. Tenang we, pan aing teh meureun boga gaya orang luar negeri teh sah. Enggak seburu datang loba cincong buru mangkat. Anu gaya sakikeuan teh ning. Tenang we, pokona mah aing arek balik.